Assalamualaikum, Sampurasun. Tepang deh di sesi Kemis Nyunda di bercerita biu. Rerencangan sadaya, cerita rakyat atau napi cerita folklor di negara urang, kacidareana. Rasa hijina nya ieu nu bade ku urang sasarengan di aos. Hayu urang kawitan maca sasarengan di bercerita biu. Yuk. Si Ujang Bangkong, carita rakyat Bangka Belitung. Ilustrasi ti FSRD ITB. Disundakeun ku Bapak Tedi Mutadin sareng rengrengan. Aya hiji nonoman anu rupana siga bangkong. Manehna hayang kawin ka putri raja. Waktu ngalamar ngan putri bungsu nu daekeun diajakan kawin. Kulantaran teu doa, raja mere syarat nu kacida beratna. Si Ujang Bangkong bakal tinekanan kawin jeung putri raja moalnya. Zaman baheula aya wanoja miskin. Hirupna nunggelis, tur hayang pisan boga anak. Manehna tuluy nada kanu maha kawasa, sangkan diparengkeun boga anak. Bakat tingku hayang nya ngadoa, yen sok sanajan budakna siga bangkong oge moal burung diurus jeung dipikanya ah. Oreng doana diijabah ku pangeran, harita keneh gubrak orok lalaki. Ujiga bangkong, kulitna leueur jeung semu hejo. Beuheungna sengkek. Nu sejen nyarebutna si Ujang Bangkong. Ujang Bangkong morontod jeung daekan mantuan indungna di huma. Manehna oge pada mikaresep ku urang lembur lantaran someah jeung daek tutulung. Tapi kadienakeun Ujang Bangkong remen ngalamun. Horeng manehna teh hayang kawin. Ari nu dipika bogohna lain jelema jore-jore. Manehna hayang kawin ka putri raja. Kulantaran indungna kacida pisan mikanya ahna, tuluy Ujang Bangkong teh dianter ngadeuheus ka karaton rek ngalamar putri raja. Satepina di karaton, raja jeung putri nu genepan nampik sapajodogan panglamar ti Ujang Bangkong. Tapi putri nu katujuh nyaeta putri bungsu karunyaeun ningali Ujang Bangkong, tuluy narima lamaranana. Raja teu panuju jeung teu doa. Tungtungna raja mere pasaratan nu pamohalan ka Ujang Bangkong mun keukeuh hayang ngawin anakna. Ujang Bangkong kudu bisa ngawangun jambatan nu dijieun tina emas nu ngembat ti imahna nepi ka karaton. Ujang Bangkong kan ukur dibere waktu salila 7 poe pikeun mereskeunana. Ujang Bangkong kadua indungna tuluy mulang ka imahna bari jeung wungse. Tang tuwae pamenta raja teh pamohalan kacumponan. Indungna tuluy naneda kanu maha kawasa. Unggal poe pagaweanana kan ngadekul wae ngadoa. Heuleuh 7 poe kalawan teu disangka-sangka aya kaanehan. Kulit Ujang Bangkong marek balikan jadi emas. Ujang Bangkong tuluy ngagunakeun eta emas pikeun ngawangun jambatan ti imahna nepi ka karaton. Ujang Bangkong tuluy salin jinis jadi pangeran nu gagah tur kasep. Barang tepi ka karaton, eueuh nu wawuheun ka Ujang Bangkong. Ka putri bungsu, pangeran tuluy balaka. Putri kaget bari jeung bungah. Raja milu bungah sarta gancang ngaluyuan kana lamaran pangeran ka putri bungsu. Maranehna tuluy hirup bagja ninggalkeun genep lanceukna nu sariri ka bina-bina. Rerencangan sadaya kinten-kinten amanatna tino ieu folklor naonnya? Ari numutkeun sim kuring mah urang kedah yakin kana utamana doa nu tino jadi indung. Insyaallah doa ti indung mah diijabah langsung ku Allah. Dugi dieu heula sesi Kemis Nyunda di bercerita biu. Tepang deui di sanes waktos insyaallah. Hatur nuhun, sampurasun. Assalamualaikum.